babaturan keletik di marananya anu sok biasanya ka imah anu biasa sok ngajak kulin bareng ngalah belut bareng main layangan bareng mungkin ayeuna mah geus boga kasibukan masing-masing anu geus boga budak anu kenangan kabagja kene anu kenangan cita-cita kene geus boga masalah masing-masing. Entah sampai kapan ku mengingat tentang dirimu, ku hanya